Aya jejaka pangawakanna pendek leutik, jangkungna ukur sameter setengah, padahal umurna geus leuwih ti 18 tahun. Nepi ka sagede kitu, Kakara 2 kali menang pamuji ti kolotna. Sakali waktu bapana meuli tasma teh hese, pageuh lamun dipake ku batur kudu digepitkeun dina tungtung irung. Ari Sitaram mah irungna bangir jadi mereunah pisan dipakena. Kop keur maneh Taram, maneh teh anak bapa nu panggedena. Kadua kalina basa manehna nurutan Bilal adan di masjid. Malah di lembur oge manehna sok jadi omongan batur, aya nu ngahina, aya nu muji, nepi ka di unggal riungan oge sok bae Sitaram disebut-sebut. Di imah Sitaram oge sarua ramena, sabab sawatara bulan ka tukang bapana jeung keluarga geus asup Islam. Memeh Islam mah manehna nyembah ka dedemit jeung berhala. Cara urang udik sejena, tapi lantaran bapana jadi kepala kampung ayeuna geus Islam, keluarga beuki diajenan ku batur salembur. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kolot-kolot hayang ngajadikeun minantu, ari budak bujang mah pada ngalamun hayang boga. Nur Haida teh anak hiji-hijina di pikadeudeuh. Ambon di korangan. Cakep. Buntiris ka pipir-pipir. Cakep. Itu Ambon nu sorangan. Nu geulis tim mikir. Aca. Edan. Lah euy aing mah ieu wae dedeleueun ku tarangna amis cau katutup ku galing muntang. Nah da barudak mah tara nyebut ka akang. Ngereda ka akang bina-bina. Derek mah euy denggelan ku imutna euy sugan mah. Lain etana euy nu mantak. Euy mah ieu pipina. Nyal. Ih, naon sih? Kak. Alhamdulillah. 5 poe ti harita, bapana Gitaram jeung sababaraha kolot sejen datang ka imah bapana Nur Haida rek ngalamar. Ari Kitaram sorangan mah teu tenang, manehna mondar-mandir di buruan, tuluy ka kebon bari ngalamun jeung mikiran Nur Haida. Tungtungna manehna nyekelan tangkal nangka bari ceurik. Sanggeus magrib kolot-kolot nu tadi balik deui ka imah. Sanggeus salat, Pajalil ngiceupan Kitaram sarta ngaharewos. Di pikiran ganjang teh loba lain eta bae. Ngadenge kitu Kitaram langsung pegat tenaga, manehna buru-buru ka pangkengna tuluy ceurik indungna nyamperkeun jeung ngausapan sirahna. Kitaram ayeuna mah geus kawas kaedanan, sok ngalamun resep hariringan jeung lamun digawe mindeng eureun ngahuleng. Sakali waktu manehna rek indit dagang geus rada jauh ti imah tuluy balik deui, indungna nanya. Ha, rek naon deui? Kerekan mah tinggalin. Ari eta naon nu marakti selain kayu api? Sumuhun mah gerakeun teh lain kayu api. Lain minjig atuh. Mah moal nitip naon? Oh, mama mau nitip nu model. Ya mah doakeun bising ke benar rezeki bisa meuli nu model. Hiji waktu sanggeus salat maghrib, Kitaram ningali aya nu keur dongko deukeut lawang paranje imah Nur Haida. Sigana keur ngampihkeun hayam, anjeunna rek nyamberkeun tapi deukeut malah awakna ngadadak leuleus, teu urang ngageter jantunganna tarik ti korona karasa nyeredok. Keur naon Ido? Lanjut jurin. Ido. Balik.
tuh itu orang aya dicari lain sama teh. Kita mau kerja teuing orang itu mah mending pilih bae we. Kurang terima nikah Nur Haida binti Ince Abbas dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mas dibayar tunai. Saksi sah? Sah. Nur Haida jeung Taram indit ninggalkeun lemburna pikeun ngarantau ka Singapura. Di ditu Nur Haida nikah jeung Taram. Sanggeus nikah, Nur Haida mutuskeun balik deui ka lemburna babarengan jeung salakina pikeun ngamimpitian kahirupan anyar sarta kumpul deui jeung keluargana.